Babu mahfudatil asma. Sok. Babu mahfudatil asma. Isim anu dihafadkeun tilu tempat disebutkeun hafad ku harap salapantos disebat min ila an ala fi rubaba kaplam hafad ku idofat nakdirkeun huruf jar lam nakdirkeun huruf jar min nakdirkeun huruf jar fi tawabe anu opat naat atap taukid badal ngaran idofat ngahijikeun lapat nu ngamistikeun juz kadua hafad dina mudofna tong aya tanwin nun ge dicaram nya kitu alif lam aya perkara anu dihafadkeun dua jumlahna ngan diihtilafkeun tawahum nyipta dihafadkeun jeung mujawaroh na tangga tengetkeun lapad arjulu siga arjulikum lapad arjula kudunanya lapad arjula siga arjulikum mashu deketna goslu enggeus maklum nu mujawaroh jam'ul mudakkari asalimu pek asalimi ngari nu kamari tanya eta mah versi before eta mah versi before sok babu mahfudatil asma isim anu ngaran idofat nya kitu alif lam aya perkara anu dihafadkeun dua jumlahna ngan diihtilafkeun tawahum nyipta dihafadkeun jeung mujawaroh na tangga neketkeun lapad arjula siga arjulikum mashu deketna goslu enggeus maklum nu mujawaroh jam'ul mudakkari as-salimu pek as-salimi ngari jadi tiasa jam'ul mudakkaris salimu tiasa jam'ul mudakkaris salimi upami jam'ul mudakkaris salimu as-salimu nyipatan jam'u tapi upami jam'ul mudakkaris salimi lapad salimi nyipatan al mudakkari janten tiasa nah cenah jam'u kadituna aya naon di alif laman jam'u as-salimu apan jam'u na diidopatkeun sedangkan ari idopah teh di hukuman ma'rifat tos